lamun kitu carana Semar aing mercayakeun sakali deui. Sumuhun mangga. Aing beuki dieu beuki kaget buah garelo jelema. Walah. Manya aya bapanya mah ka anak. Heeh. Kunaon? Ay. Kasurup. Mar. Ayo. Kasurupan kusaha nu? Aing neuti sok kalima. Nah, ada aya kene. Aya kene gitu we. Aya dorna mah. Pan jadi ka dieu. Heuh, nya dorna mah hirup kene. Jelema di udag mau pasti lumpat. Naon sabab lumpat? Oh sieun naon sediakan beh dituna oh sieun paeh ngagajeng kana gawir. Heeh. Keur ngagajleng kitu aya tunggul muntang kana tunggul si jelema teh. Sedangkeun dihanap buaya keur salangap bari lapar. Jelema di udag maung lumpat kana gawir muntang kana tunggul dek naek ka luhur maung nungguan dek ngaragragkeun maneh buaya dihanap salawak makaning keur lapar. Sedangkeun eta tunggul anu dicekelan teh nu dipake muntang keur digegelan ku beurit bodas jeung beurit hideung tuh nya cing sok dek minta tulung ka saha waktunya relek jiar meneng Gusti petengatin nira ya petengatin ngas kelas dalang wae solen ngas jadi kumaha mangikeun tarucing anu bieu aing bingung dah. Rek semerah pasrah ka saha? Nah atuh make muntang aya semerah mah. Papan usaha ikhtiar. Eta teh sakerekekeun sabab geus digegelan ku beurit bodas beurit hideung. Eta tunggul teh. Tetep naik ka luhur mau ka handap buaya. Keur salawat. Kumaha ayeuna teh nu di alaman kurang. Sanajan bari kumaha oge tetep manusia bakal pinangi jeung pati. Sanajan ayeuna ngaku jag-jag teu inget anjeun teh keur diala ku beurang jeung ku peuting diri di ciwitan wanci wujud ditungtut ku waktu ieu awak diala ku mangsa. Burukan teh Allah eta dongen jero nya urang Sunda we. Mun dimaknaan mah teh burukan teh usilib silokan. Manusia tingali abang sana lah buru sia nyingga nah da teu nyingkah bakal paeh sia mah eta kunoyod kumaha sorangan hirup eta kumaha ceukna hate nuturkeun na hate sedangkeun dina hate teh sia loba terminal kade terminal mana itu nu rek digugu ku sia nah terminal kasombongan kasabaran nya loba pan aya indra kagenep nya tah pikeun nyingraikeun hayang tembus kana indra kagenep teh marukana susah payah teh kieu hese beleke hese beleke kadang-kadang jelema teh panggih di terminal eta geus betah di dinya we cicing sabab di dinya loba nu nawaran udah di terminal oge loba nu nawaran ka aing nu rokok mah nu mie mah lah rokok nu tahu mah patak diskul bisa ngadalian teh didinya
tak merenang kaituna teges ngaliwatan langit ke-7 Sidratul Muntaha rob aras tadi dinya bakal ditembongkeun tanda-tanda keagungan anjeunna hanya siapa bener ngomongnya nya kudu bener atuh ulah apa ulah kaget Yahudi kasaha teman Aris datang nera ngademan nih wafak pakulingan datang nera tangga deman nih pakulingan nabihin pinasti tersayang ya papadana poe ieu aya rezeki daek teu daek ieu jalma teh mawa duit pasti meureunnan dinten-teunna oge wayahna satiap abus ka tempat ieu hartina geus asup kana kakawasan kaula geus jadi milik kula maneh dek lumpat ke mana kabur disusul ngebecir diberi lumpat ke di udag kukula aman hati-hati becek orang ya alah ya gitu sih saya dirinya mimiti baong kan tadi nage baong mimiti rada liwar kan manusia saha ngaran sampean kuring ya dawala eta nu tukang Messi pemain Barcelona makanya pemain nasional Gusti pasti nu kitu mawa duit teu ari ningali eta nama dah da katinggalna mah kebegeun duit gitu mah katingali nama Rudin dah tuh nya jelema Rudin gitu mah paling boga ke 1000 beureuh bari soek pasrahkeun harta maneh nu dibawa nah da teu boga naon-naon kuring mah baju lanan singkahan lamun mau ribut singkahan ayo orang ini kabur disusul lompat di udang wah iya oh jadi eleh temenang eleh ya lompat temenang lompat ya kabur atau rek kumaha didinya kabur kemenang kabur sakarepmu aku ladeni senadyan mau pinter ora katenger bisa lah katara pun juli apa-apa aku ora tahu dine tuh aduh gimana Pak Entus aduh beda kabar bos boy pagi sugan gitu jeung Entus moal sieun nyeurepan loba pasukan kaula teu sieun kuring ora wedi ku akeh si akeh Gugus si akeh mah geus maot terus teu aya kamari Gusti eta pipahna alus dan nu hareup tuh aduh disangka pipah kan lain pipah cucungit ya mah pangamu itu nu tukang jelema mah teu amis da geus asak kitu Gusti ada mah teu amis asem atuh
pasrahkan harta kekayaan pilih daging nipis teangan tulang nurengang da aing moal kahalangan ku naon-naon tobros paningali aing sok buktikeun teh cicing aya teu wani mah cicing lain teu wani aing geus karoream capek ribut lah geus jenuh deui Kang anu ribut sieun kilikiben nah ieu geus kada bisa goreng bieu tuh di bawah pisang dar sate tata anu iya sate Mang Tata tukang sate teh geuning tuh Mang Tata buah dua apa kon wani barang aku orang wani dening ngapakulanang kue lanang aji mulai tegak kadijaya suram merata jaya merata nyekel sabuk lang tatu aduh tru ampar tiga maju prong dah di dia siat arah sholat jadi sinetria pilih tangan sinetria makangan wong beti pasti ketiti wong pasti ketara wong bener pasti ketengah Aiku kicu teh mau pati-pati lunta duaan lamun eueuh kawani eta jelema. Kira di barangan yang pangarti. Wah, genteng-genteng ulah potong batur hayo keureuyekeun si karacak ningang batu laun-laun jadi legok. Benar, keureuyekeun. Keureuyekeun. Iya. Hege kula.
percaya aing sia sok salat. Masih ya we teh mah. Dina naon ka sirina nya kurang. Dina sok salat na ge moal katarima. Banyak ya umat Islam make ikat. Nah, Tapi fanatik ieu. lain jelema fanatik. Dari kamu budaya. Tarangna ge geuning eueuh hideung-hideung tapak salat. Coba. Cing da goreng Agama naon sia teh? Islam. Islam. kepercayaan Juga seutik aing percaya teu. Deuli teuing. Sing aya puasa dina bulan naon? Februari. Si anjing. katanya agama kuring Bisa jadi sia memeuneunan agama hakok. What? What? Takdir. What? Iya. What? What? Iya. What? beri ka jo Alah, sia. Hayangnya we jadi aing. Wah, abdi sakit. Setan sia. dari mereka kesempatan Alah, mun nararangoh teh teh ngeuleun teh. meninggal Tebuyneung. teato What? Gelo teh beledag deui. eta kulincah kulingan Lincah kokotna euy. oh Tah. liar mama Aduh, lieur euy. Eta ku dieuneuk-euneuk hulu aing. Weh, ya tah. Iya. Buah homo si gelo teh. Weh. Pek anjing, pek. Aduh, komoditi tah. Ye, lo sia. komo diasongkeun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tikal balung pancasona. Isuna ningali pacuci tulang isun sarabat tawura. Saking urip tulang rasa, aduh saking rasa mangi cahaya. Allah sejam Wah, kini kuang-kuang belekok di sini panjang. Nini keur tuang dibekok sakali jeger. eta ilmu kini-kini itu mah mati ilmu teta ilmu kini-kini itu Alah, dek lompat ke mana sia? beri Kurang kedua ajar. lain beri kenyang heuy gitu lah eta rurusuhan cik sok Kang Setan ya. lain kumaha
stiker sayang tumamparan Raja Bega di Jamaku dawala langit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi sang hyang otipati jagat nata ampun doa kita gening lah kudu kasawarga sia di dia ge ngagoreh da aing mah teh tadi ge apa dar susulumputan make kedok maraos teh nyu kopi mantul sang rokok garcok cikopi mantul deui je mana kedok lompat ka mana hayangnya yang otipati jagat nata saja menutulung ka Semar Badranaya Semar Badranaya anu diaping ku Kresna sareng Gatot Kaca ti awang-awang Kakang Semar saha tulungan ieu kaula Kang Kaleresan pisan pang di dieu geuning pangarsa lingi eta jadi suri tauladan keur sararea sumur nomor eta geus deukeut kana bayaran baku siapa geus deukeut kana bayaran teh heeh alah tah kitu lili pagadagan teh euy naon semua anu rurusuhan lulumpatan mohon anu mawi Kang kaula teh sajamun tulung margi teu aya deui solusi teu aya di jalan keluar sumohon teu aya deui anu bakal bisa ngarengsekeun kana ieu pasualan doh salira anu jadi saksi na alam dunya boh hade na boh gorengna monotulung kaula diudag-udag tuang putra dawala cara ngungkulanana kedah kumaha sagala rupa ilmu teu mampu sagala pangabisa teu mempan petugas kabeh sadayana ngelai wallah laras para dewa wayana kasaktian dawala anu luar biasa jadi nya kedah kumaha kaula calak ngungkulanana tah eta kaayaan sawarga widadari pating jarerit para dewa pating karocea kawah candra di muka cing beledug teh papadana doh leres ieu teh jang bongan bangkong euy pake ngalapankeun bangkong kelanan eta kodok teh tua teu dosa pancet make ka babawa itu bukan dosa nah abet nyalakeun bangkong bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun oh eta kulang kuat bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cabeti nu geuning bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati alah
ngaran Raja Triloka tilu loka alam tuh hiji alam maya pada dua alam madia pada tilu alam marca pada raja nu ngarajaan raja narpati nu nganarpatian narpati ratu nu ngaratuan ratu dah hartina geus tembus paningalina teh geus muka sapa tobros teu aya tedeng aling-aling daya tapi kunaon sia silo dah kunaon make samarampa atuh sieun ku sidawala dume sakti timalan siana mata pedak keur madina diri kasieun kata mata mahate getek nempo kayaan sidawala anu salilana bebarengan jeung dewek karuas gede gengsi berenya lamun geus ditunggalkeun madele tong boros sidawala reungit atawa rametuk makhluk nu pangletikna sok tunggalkeun jajadian saha eta sedangkan utek tongo walang tagar roh peti gogodongan tunggal makhlukna tunggalkeun atuh ku silai walah nah bet kahalangan ku sidawala ku rupa nah kahalangan ku miskina tobroskeun kanu boga rada poek kene eta nu carekan ku aing teh poek merukan salilana poek tah gunana ditakinan teh deuleu anu poekeun kitu lain nu rek dikubur dina taneuh nu ditakinan teh eta hate nu paeh nu hirup tapi paeh si lain teh kahalangan ku ego pinter pedah dewa dume Raja Triloka eta agul ku sombong ku kapangkatan sombong ku kalunguhan jadi we pipining teh jadi aja lali coba serenkeun eueuh naon-naon jelema mah deuleu sumuhun atuh supados jelas mah salira nguningakeunana hayang katanya timalan pindah di dieuna pindah di dieu hayang katingali tah di dieu pindah ya la naon kan tuh sia bapak dulu nyata kebenaran we bapak nu tah pindah ya Sembah kabeh hatur Pak. Syukur ya. Wah, ieu kok. tiu Ya ulah wawanianan wala sia Bapak Allah. bisi katulah lain naon. Kadorakana ti kolot maleun guna naon balitunganana. Beneran kaharep otipati. Payung bulan kubening air riwayat aku awat bisa ya wartawan bisa ya kali bulan sieun ngajeblak dina surat kabar kaula dicarekan ku anak sedengkeun kaula teh kapan Raja Triloka eta nu jadi pipining ka si lain teh Bisi leungit komara bener. pangna jadi poek kana hate teh loba kasieun poek si lain teh batin teh kudu ditakinan teh eta Kudu minang di haremos. sia tuh jangakeun teh nya gerak aing mangga Tuh. Yo kedeprak we wah. aduh aya anakmu daya bobot pangayon timang terajo abot enteng asli sirapan jenengan naon
atuh salaras napang nakikian teh date mungkin namun wujud pun anak nyaeta rek mere harta kakayaan dasanes udah ganji sim abdi sareng pun anak margi tadi oge pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah eta kabeh helas daya paedahna tanpa hirup dibarenganku keimanan sareng katakwaan kanu kagungan abdi-abdi sadaya jisim abdi teh parantos nyerek deleg keyakinan anu luar biasa kaget aing beuki dieu beuki kaget buah garelo jelema manya aya bapaknya maka anak mereka anak kakolot atuh semah kape hatur langkung ti payun diterima Kakang Semar Bandar Nangka Bandanaya cicing patuna makanya maka anak ieu teh kumaha lamun ditarurutan kuno sejen kitu Semar lurah kuda kedelai Lurah itu boga keting. Lurah itu boga ketikan. Otipati nemengartos karena gerak-gerik Semar Badanaya. Kalian eces jentre pertela ngemang boleh tuh. Yen teh geuning lain dawala. Aduh. Amui Gusti Nu Maha Agung semah kapihatur pangresa nyangakeun beung tengertetekeun suku genteng blokeun araranehnya euy teuing ayeuna makan cirinya remah ka si dawala wah aya bahan jadi dukun si dawala wah jadi si Joko Bodo juga oh jadi panarosan ini apa narosa oh mana dawala itu jadi tengarti aing teh lain dek ngagugat harta kakayaan dulu berditeangan eta mau ngapoe ke ku cara tani malawi jeung sajabana moal leuwih ti kitu sumuhun lain ukuran aing nu kitu mah tapi aing teh hayang nungakeun ti sakabeh anu mararisah nu gegeblegan hayang jadi sabeuketan ieu teh geus kalengitan jati diri geus kalengitan hiji udaganya eta kamanunggalan teh geus sudog-dog tinggal iga jelema geus sudog-dog tinggal iga mana katunggalanana ieu teh mana sabilulungan mana gotong royong mana kokoh persatuan jeung kesatuan ketunggalanana ongkoh bineka tunggal ika mana kaikaan anjeun geus dalengitan kan geus masing-masing geus patongong-tongong geus pagirang-girang tampian iraha rek ngawujudna lamun kitu carana di mana pamimpin geus ngalimed nu beunghar geus kararumed nu miskin geus cacaremed alim ulama geus gayebed di dieu hartina bakal pecah belah antar kesatuan jeung persatuan kamana kamanunggalan teh nu diucapkeun ku anjeun la ilaha illallah teh ka mana teu ngarti nepi ka bahri jeung wae arti aneh si dawala bisa gitu aing kaget sae nanging ieu pan parantos mersantenkeun ka jisim abdi upami parantos mensantenkeun ka jisim abdi ieu teh ngalangkungan proses anu lami beh dituna kedah revolusi heula salira supados hormat kana proses atanapi bade tukeran jisim abdi di ditu salira di dieu cobian bilih teu persanten
salirake nih anu nguningakeun yen ari getas harupateun teh eta teh pagawean iblis. Salirake nih anu sasauran moal mampu ngalawan iblis sabab dina ngagoda nage atas nama anjeunna, atas idin anjeunna. Iwa ti urang mah kedah ngalangkungan heula perjuangan. Dina eta perjuangan tangtosna aya pengorbanan. Ese, capek, susah, payah, pahit, getir, lara, balangsak, cinekna moal aya peurahan eta jelema tanpa peurih heula. Moal ngakeuh mun teu ngakal. Syariat hakikat teh berlaku di dunia mah sumuhun. Oh kitu Semar, sumuhun. Janji nah bakal mulus anjeun dina perjuangan ieu. Dina teu mulusna oge pan aya niat. Manusia kadar usaha. Iya. Komo beh dituna ieu dunya diancam kiamat. Teu ngalarti aing Bureng. Ada. Ieu mah geus kelas mana mau kelas universitasnya ke beh ditu. Wah, bagus kana hakikat. Oh, eta we grafik Raja Triloka nepi ka nyemak ka Sidawala asa teu ngarti aing. Heeh, bener kan. Geus tingkat naon ieu hartina? Lamun kitu carana Semar aing mercayakeun sakali deui. Tapi lamun keukeuh pecah belah antar kesatuan jeung persatuan, lamun keukeuh tengah hiji keneh nyaeta teu panggih jeung katunggalanana. Pamohalan bisa panggih. Sumuhun mangga. Urang nyangakeun kanu kagungan wenangna dina katunggalan ieu. Wenang ngancurkeunana, wenang ngayakeun deui, wenang ngeuweuhkeun deui, wenang dina sagarupana. Tangtosna moal berlaku dina katunggalan eta upami teu aya izin tinu kagungan wewenang eta. Allah. Kitu aing dek balik pek sabenerna anu dituntut ku aing teh nyaeta kamanunggalan bisa na ayana wanang teh ku ayana geus katunggalan. Nah, sumuhun ngartos sisim abdi oge. Balik ke mana da mana teh? Kadinya Saru rek dituturkeun da ayeuna mah geus teu para rayu. Dina payuna ge pan saeutik duit tani. Rek nuturkeun diri sendiri ya. Alah ampun. Oh, lamun kitu mah geus teu marima ayeuna mah saeye-eye. Saya aya meureun. Semar Badranaya anu pangheulana uninga yen ieu teh cahaya katunggalan. Doh, ieu Dawala kaansikan ku katunggalanana. Nujul yati nujul. Medal saking guha garba. Medal saking guha kagarba. Tanggung jawab mararane sararea. Mula cek mula. Kang. Mula. Udang. Aduh. Ampura Kakang Semar kaula teh poek eta sia poek teh. Menyerakakeun teh. Coba diantep teuing ilmu teh. Lah. Dieu bacetros ya teh. Lah. Iya ya gara-gara dua ya dulu kuring nepi ka pae. Utang patip cek pae pati utang urang cek pae urang. Rek ka mana teh teh? Senadyan mau pinter orang katenger bisa orang kata puji apa-apa. Sanajan kabur disusur ini sanajan nepi kana lak-lakan naga. Mau diudang aing dasieun ku naga. Geus sia goblok ka mana karep ngomong teh. Sia dilak-lak. Sager sia. Sok. Sembah kapihatur Bapak geuning aya Mang sembah kapihatur nuhun dawala tah dengekeun asli nama
Manya nu kieu patut ngagugat. Aduh, leres. Leuleuh atuh. Tah, rada ngagebray aing nya. Cang-cang. Rada ngagebray kitu mah. Taram-taram. Oh, kasurupan. Oh, eta teh. Di ajen nu kasurupan teh ku Semar mah. Oh. Yuh. Kunaon? Kunaon? Ay. Kasurupan. Mar. Ayo. Kasurupan kusaha nu? Aing neuti sok kalima. Nah, da aya kene. Aya kene kitu we. Aya dorna mah. Pandali ka dieu. Heuh nya dorna mah hirup kene. Aduh, ampun. Anu geus pae main rajin. Nuhun, Pak. Dola. Kampura aing deuleu ari sugan teh lain. Duh. Aki sia teh. Ade, aki akang teh. Geuning dewek jang. Aing teh kula warga sawarga. Oh, darah biru akang mah. Oh, bisi gerek lebarannya. Naon kan? Bebeja we ka aing. Oh. Aing teh tadi ka sawarga. Aya kue rogoan akang. Alah. Tah kitu otipati. Lain si dawala nu sakti tapi ku kamanunggalan mah kabeh oge moal aya dina kakuatan. Leres. Sanajan sakumaha gagahna eta jelema ku bersatuna rakyat yakin bakal rubuh. Lah ku kamanunggalan wah. Dina sagala rupa perkara teh. Ya iya. Boh dina ngurus negara. Ngurus bangsa. Lamun geus manunggal, lamun geus teu pagirang-girang tampian, bakal tereh ngawujudna. Ngawujud. Amun geus sabeungkeutan mah wah. Oh, daloba teuing jurigna atuh. Riap akang. Oh, ongkoh di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Aduh lain Di lain sisi dipecah-pecah rakyat teh. dibelah-belah. Ieu partai ieu atuh puguh we. Dina pikiranna teh Museur. jadi lain musyur karena kamanunggalan tapi karena partai keur kepentingan golonganana keur kepentingan partaina boh dina agama sanajan bari sing saagama beda-beda jalan di mana dek bersatuna di mana disebut kamanunggalanana hiji na ieu falsafah negara teh ngan ukur jadi kamuflase Slogan kan. beuki kaharti ku kaula. Ieu tetegoran ti luhur Kang. Heueuh eta. Tadi dieu urang sing hati-hati teh oge. Hayu. Paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan dina sagarupa perkara. Ulah rek pagirang-girang tampian. Paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan teh ieu teh geus jadi kewajiban urang sararea dina ngurus negara jeung bangsa. Yang alhamdulillah Alah naon kan? Salamet geuning usina mah tetep kamanunggalan teh. Oh, benernya kemajuan. Kokoh persatuan jeung kesatuan atuh ti akang saparakan sahapunten tina saguru pihak kalepatan ageng sumonten alit. Hatur nuhun anu saageungna. Mugia kunongtonna oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai. Sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Gailan Mahdi. Ayo euy. Ieu diturkeun urang neangan tempat anu rada rame ngaliwat. Mangga hege. Doh. Capek bener beak napas. Alah. Napas beak euy. Oh, batak ulah bijah deui.
Oh jarang nu ngaliwat ini mah ka dieu nya. Geus pada apaleun Harapalan bener jelema jeung. Ya dirimu sing sayang sing emot kadek Aya ku garanana nya hirup. asa Rasaan timureunana moal pararae. oleh asa sarana hirupna Alah nu penting mah genah we hirup di dunya. penting mah loba hiburan Pupuriheun mikiran di imah geus eueuh beas. geus eueuh beas Eueuh kejauhan didakwaan ku seng-nyeng sreng teh. listrik Pemajikan geus ambek-ambekan ya pasti atuh naon deui hirup di dunya. naon di dunia mana akan kesenangan we Ngahibur hate teh lumayan teh umur teh namahan 5 menit mah. oh benar mohon Oh atawa ngeunah seuri teh heuh. eta Nu maca kumaha we tapi kikieuan oge urang teh cing bari berhasil juga ne aya jelema nu ngaliwat. susuganana di ikhtiaran atuh Sono aing teh ka urang buah dua geus eueuh teh panggih. oh pasti atuh geus lila moh Panggih-panggih aing geus kieu geus kolot. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heueuh. oh Sanajan hapa gerang geuyan heueuh. lah eta urang mah Bah dia aya keneh san kulem bah dia. aya bah dia Oh nuhun bapa nu hajat acan kulem. dajar Oh sok. Kudu mandiri kitu hirup mah sanajan loba nu nganyeri. oh Sanajan loba nu ngabantu teh naon urang teh kudu mandiri. Nu penting memperjalane di nu kumaha-kumaha. Sabab naon di dunia lamun teu loba batur kieu da moal loba naon nabuhan. Anu penting mah urang hirup teh kudu mandiri. Mandiri Ya. ari Teh maungkeun siri nu mandiri nu ngansik dina dirina. ari aya Geus berhasil mojeuna ulah ngandalkeun we batur hirup. benar Sanajan jempling eueuh naon-naon terus nya rerengkenekan. Artina eta mandiri. Tapi dipikir-pikir menyeri teh kana hate. nah pakai jari Tapi teu naon. aduh Anyaan begini teh beuki bosen empo aing. aya naon ngejaga garo itu Aduh aing meunang tugas euy. menang tugas dadakan Operasi ayeuna. oh gitu kula urang usaha deui kumaha Ngan aya operasi kabelah ditu aya pasukra, aduh Pak Sukra kula propos teh. eta teh Pak Effendi di Polsek pada Sukra Ayanya di polsek oge nu matak tong didinya. oh ulah pindah lokasi Urang pindah lokasi. Yo, mangkaning aing poe isuk teh ngadu domba. oh lah ngadu domba isuk teh minggu Oh, hiburan gitu sugane aya lawan. sukana aya tadi Resep aya dilawan ai di lapang jeung geuningan. kumaha kula Oh, eta di mana domba mundurna jauh jeung alus diaduna. Waduh, ngengklak. Ai keur ngengklak ai domba ngelepak teh eling. Era cai. jajan Maraos teh nyu kopi mantul. Sang rokok garcok, cikopi mantul deui.
Oge. Ah! Muna! Kagendong kemana-mana. Alah. Kemana-mana dengan ngegugubuk budak we atuh. Naon? Kemana-mana dengan membawa budak atuh. Wah, sudah kumaha itu tuna di imah budak teh pasea wae jeung anak kucing. Pikeun kainungna atuh. Naon? Pikeun kainungna. Pan indungna teh maot, Nah kunaon maot mah? meninggal, Kunaon meninggalna? keur ngaramet Heeh. digemrong lentah talenana. Paingan mah. Lentah eta mun sagede-gede gelas. Allah, tapi gagarneutna kulahan lentah. Ku getih pamajikan aing tina segede cingir tadina Oh. ceplok ke didudutan ku aing Wakang teu eling pamajikan teh da eta we da lentah teh mun nyararepot pasti atuh ese hidup ka diduduk. 16na Aoi, eta lupa. beneran karek pel teh naon da can buheukeun Lapar kene beneran. didudut teh ku aing rada pageuh Ceplok. dikeureut teh ku aing teh Egi sih. alah eta sate patatanya Heeh. Nih, patata ngirim sate haneut kan sate aneut. nun patata Ya, jabado mahora. Rangu kene atuh. maka jeung darah tinggi ulah kana sate heudah yang kusia Ayang dipikeun. ulah we aing barang hakan teh Aing ketegau parang dahar dijegal we. lain eta lentah sugan teh aing lentah Aing tahu. dikeureut teh ku aing teh dah disangka lentah teh aing jerit teh pamajikan aing lain lentah teh mah anjing pira kusia teh wawuh Sakit tepung sampai nu sekali. alah maot teh Ya atuh. Abah, naon hari mah teh ka mana, Bah? kapan maot Ai mau teh naon? maot teh dulu dicana ku Allah Indonesia teh Kudu kagungan. Oh jadi Allah teh bogoheun ka mah. sia mah Abong budak. dan nu kagunganana Urang ka Allah atuh yu ah. naon Urang ka mah. puguh da Allah teh supir angkot sia teh Kudu ka lurah urang. ulah disasamakeun ieu ka makhluk jeung ka Allah Abah percaya. percaya Atuh ai percaya mah ngadon ngabegal. Aduh. apa sia kudu nyatu atong tatanya kayaknya nu penting siapa nyatu we Nu penting mah bisa dahar. heeh Bah, naon ujang hayang disunatan, Bah. Aduh, kabita berenang. oke geus boga duit Nah, ada disunatan mah lain ku duit, ku peso. ku peso Parajin. pan kudu diburuhan teh para sunat teh Heeh. Atuh ku abah kurutnya. teu becus Diajar. Lah kudu ku ahli. Geus kolot kitu oh ka becus. ye da keahlian beda-beda Beda-beda fungsi atuh. Naon atuh? Dok, Digawe naon ngabengkel naon? ada jakin wahala. jangan nu penting memane mah tong loba cekcok nu penting mah aing kikieuan teh sia supaya nyatu Kabera. aing teh embung ditinggalkeun maot kapok trauma ditinggalkeun ku indung sia Seseiteun bukan. pomo ayeuna ku anak Abah, naon ujang hayang motor, Bah. Geus lain-lain. gablek duit di mana aing Ngiridit, Bah. Kudu make uang muka. Ngiridit. teu gablek uang muka Buru-buru, Abah. Hayang motor. Aduh, eta kawas kana naon? baru kada motor cek kurupuk meureja benang di dadak kedah nempo bapak noron meureun Baru bisa kalau baduit.
Nah, teh sia murucut kana congong aing. Baseuk. Kita tadi aing ngomong hayang motor. Budak teh hayang modal modelnya. Eta sia nyebut ngiridit atuh bieu teh. Iya beuteng uy ngiridit. Nyalingit goblok. Nyaringit bener teteh. Alah tinggal congong aing di pinu ku waduk. Bawa ka cai kan itu. Abang itu aya songket wah. Aduh, Simyang songket teh. Bungkusan salah bujur urang ku eta. aduh ku sinyal. Sok atuh sok. Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajagajung ngajar keun, supaya budaya Sunda hentul laungit, hentu luntur ku zaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni. Hirupkeun deui pasa. Hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun ka pasti. Si horeng. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
natrat dina ayat-ayat Allah marek dolim ka makhlukna Allah marek nangeui ti bongkokna matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu nu matak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat dari nu miskin orang kieu karasana seher kanyerian abong kena ganuhina ngan ukur menakudara pikir kusut marung kawut itu lain dituding namut kemang teh kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong di siduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun alewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa-apa bati nyeri asa perih
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailan mahdi.